wabarakatuh. Sampurasun. Wilujeng sonten pamirsa, patepang deui sareng simkuring pun Enda Amalia dina acara redaksi Sunda dina channel Inten TV. Dina danget ayeuna simkuring bade ngadugikeun warta ngeunaan teknologi modern, khususna parubahan tina TV analog jadi TV digital. Perubahan TV analog jadi TV digital mangrupa perubahan nu gede pisan pangaruhna ka masyarakat, khususna masyarakat Indonesia. Nu mana aya alat pikeun ngarubah TV analog jadi TV digital. Alatna nyaeta set-top box. Set-top box mangrupikeun alat newak siaran, pikeun iber salengkepna nyangkakeun hasil liputanna. Hatur nuhun Endah Amalia anu di studio. Pamirsa simkuring Risma Nurlita nuju aya di lokasi merenahna di Kampung Puja Muara, Desa Panyadap, Kabupaten Bandung. Parobahna TV analog ke TV digital teh tos nyieun perhatian sadaya masyarakat Indonesia. Naon wae bedana TV analog sareng TV digital teh? Kanggo informasi salengkapna hayu urang tinggal sasarengan. TV analog jeung TV digital. TV analog mah terbatas siaranana. Pamit TV digital mah gambarnya lebih jernih, channelna lebih loba. Upami teras-terasan masang stopok bakal rusak moal kana TV-na. Upami karena TV itu mau rusak, kan stopokna dijamin rusak. TV analog sareng TV digital. TV analog mah siaranna kirang seueur, terus gambarna kirang jernih. Pamit TV digital mah siaranna banyak seueur, terus gambarna jernih. Pamit teras-terasan yang masang stopok bakal rusak moal kana TV-na. Kirang-kirang ini bakal resek nama soalnya nembe ngangge. Di zaman milenial seperti ayeuna, perubahan TV analog kanu TV digital pasti jadi pengaruh gede jeung masyarakat nu aya di Indonesia. Khususna masyarakat nu aya di daerah Puja Muara ayeuna. Salaku bagian ti naon anu anjeunna nyarios, di mana TV digital ngarubi gambar sareng acara TV janten langkung sae. Sedengkeun TV analog henteu tiasa dianggo upami anjeunna henteu nganggo set-top box. Parobahan tina TV analog ka digital geus aya di tahun 2008. Kekara mimiti dikembangkeun di Indonesia tahun 2022 kamari. Di mana sakabeh masyarakat Indonesia wajib ngagunakeunana. Sabab sambungan TV analog ku pamarentah geus pareum. Pamarentah nyarankeun make TV digital supados masyarakat bisa menangkeun gambar nu leuwih alus jeung jernih. Risma Nurlita Inten TV ngalaporkeun. Sakitu wae warta ti liputan redaksi Sunda. Nyuhunkeun dihapunten bila aya kalepatan, simkuring pun Enda Amalia ngundurkeun diri. Hatur nuhun. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.